Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji sinarang syukur orang sami-sami panjatkeun kedalkeun ka Allah nu Rabbun Ghafur kumargi nikmat karunia inayah ti mantena anu teras-terasan mahabu dipaparin ka urang sadayana anu kinten-kinten urang tos nganuhunkeun kana kanikmatan Allah nu kacida seueurna eta atanapi teu acan. Ibu bapak hormatan simkuring rekan-rekan oge anu dibanggakeun ku simkuring urang lajengkeun wae guareun urang kana mahamkeun Al-Qur'an, nadaburan Al-Qur'an. Tebihun pami simkuring ieu mah disclaimer heula nya sateuacanna tebihun pami wantun-wantun nyebatkeun hasil bacaan simkuring kana Al-Qur'an teh eta disebat tafsir kumargi ari tafsir mah kedah puguh kaidahna, kedah puguh landasan berpikirna gitu. Janten jazakumullahu khairan. Pangintenan ieu mah ngobrolkeun ieu mah disebatna tadabur gitu. Janten hasil tadabur urang anu tos diobrolkeun salami ieu perkawis surat naon nu nuju dibahas ku urang teh? Bu, Pak. Surat Al-Asr. Nembe dugi mana surat Al-Asr urang ngabahas urang ngobrolkeun surat Al-Asr pertemuan kamari-kamari. Nembe dugikeun ka urang nuju ngabahas perkawis surat Al-Asr gitu. Surat Al-Asr kamari-kamari kan urang entos ngabahas perkawis tafsiran surat Al-Asr. Ieu mah wayahna rupina tiap pertemuan ku simkuring bakal diulang-ulang deui gitu. Nah, surat Al-Asr ieu ayat hijina dipungkas punten dibuka ku wal asri Allah sumpah ku al-asr. Al-asr di dieu ilaharna diterjemahkeun ka urang naon wal asri teh demi waktu gitu, demi wanci. Tah kamari-kamari urang ngabahas perkawis al-asr yen dina tafsiran al-asr teh misalkeun pami kecapna puguh ngobrolkeun Allah ngagambarkeun ku kecap al waktu, misalkeun ayatna teh wal waqti atanapi waz zamani. Pami ayatna wal waqti waz zamani kinten-kinten hartosna naon? Wal waqti. Pami ayatna digentos kecapna tongku al-asr tapi ku al waqti atanapi az-zaman. Janten ayat hijina teh waz zamani hartosna naon kinten-kinten? Wal waqti hartosna naon kinten-kinten? Demi waktu keneh gitu. Kinte pami nganggo kecapna ieu rupina moal aya perbentenan
tafsir perbentenan mahamkeun. Tah kumargi Al-Qur'an Allah ngagambarkeunna ku kecap al-asr anu mana entos dibahaskan ku urang asal hartosna teh naon al-asr teh tina asoro ya siru anu hartosna teh meres gitu kumargi ente relate jeung asal hartosna maka engke al-asr ieu janten aya perbentenan tafsir nu kahiji kan aya nu nafsirkeun ieu teh az-zamanu nu kadua emut keneh tafsiranna naon al-asr teh waktu asar akhirun nahar terus nu katilu nah sahanteuna nu ka pendaku sim kuring nalika nafsirkeun al-asr teh aya 4 sakali deui ieu diulang-ulang tiap pertemuan wal asri teh hartosna tafsirana waz zamani ieu anu ilahar katampi ku urang wal asri teh hartosna demi waktu nu kadua wal asri teh al asr dina hartos sonten janten hartosna akhirun nahar tungtung berang pami tungtung berang mah berarti nuduhkeun eta teh waktu sore waktu sonten nu kadua teh nu katilu wal asri teh ditafsirkeun wasolatil asri demi salat asar gitu nu kaopat fatroh minaz zaman ngobrolkeun masa ieu mah bilih ribeting janten nomor 4 mah engke deui gitu. Nah, konsekuensina urang diajar mahamkeun Al-Qur'an gitu salah sawisna teh kieu. Pami nafsirkeun az-zaman ieu konsekuensina bakal kumaha. Awalna urang mahamkeun konsep ieu heula. Dina basa Arab sumpah teh itu disebatna qasam. Intina teu sapatos-patos urang sumpah nalika urang ngobrol jeung rerencangan urang iraha urang nganggo sumpah dina obrolan urang nalika kumaha urang nganggo sumpah dina obrolan urang nalika kumaha Bu Pak urang ngobrol ka babaturan urang dugikeun ka susumpahan sumpah demi Allah misalkeun tadi di jalan aya tabrakan nalika kumaha urang nganggo sumpah dina obrolan urang dugikeun ka susumpahan dina obrolan urang nalika kumaha nalika oke we pokona mah intina sumpah pokok komo deui paminu sumpahna teh Allah cing cirining berarti dina hal anu dijadikeun sumpah ku Allah eta aya sesuatu anu penting hal anu penting anu kedah di emutan di tadaburan ku urang kadituna lil ihtimami supados urang perhatianna teh tertuju kanu hal anu dijadikeun sumpah ku Allah gitu di dieu nu dijadikeun sumpah ku Allah naon Allah bersumpah atas naon wal asri atas waktu berarti ieu teh ngaisyaratkeun Allah ngaisyaratkeun ka urang perhatikeun waktu dina waktu eta teh aya hal anu penting pisan aya hal anu kedah ditadaburan ku urang aya hal anu kudu mulai diperhatoskeun pami Allah sumpah ku wadduha berarti eta teh Allah ngaisyaratkeun ka urang supados urang merhatoskeun waktu duha wasyamsi berarti Allah sumpah ku naon ku panon poe berarti Allah nuju ngaisyaratkeun ka urang kedah mulai merhatoskeun panon poe
kantos teu urang ngemutan panon poe Bu merhatoskeun panon poe nadaburan naha bet kudu aya panon poe naha bet Allah nyiptakeun serangenge nyiptakeun matahari gitu pan urang mah tiis we gitu ninggali matahari teh biasa aja gitu tapi nalika dijadikeun sumpah ku Allah berarti itu teh sakali deui Allah ngaisyaratkeun ka urang perhatoskeun asyamsi perhatoskeun panon poe gitu ta'al asr oge kitu perhatoskeun waktu nalika salah sawios cara nadaburan urang cara merhatoskeun urang kana waktu nu sateuacan tos dibahas ku urang dina ayat ieu naha Allah ngagambarkeun waktu teh ku kecap al asr padahal asal artosna al asr teh tina asoro artosna meres gitu berarti ada sesuatu nalika Allah ngagambarkeun waktu ku kecap al asr gitu intina mah ringkesna mah tos dijelaskeun eta mah kamari ringkesna mah waktu urang tiasa berkualitas tiasa kaeusi ku hal-hal anu pinuh ku mangpaat nalika urang pinter meres waktu urang pinter meres mana laku mana lampah mana ucap anu kudu ngeusian waktu urang supados waktu urang teh kualitasna disebut al asr gitu teu sapati-pati jalmi anu hoyong kualitas waktuna disebat al asr sakali deui kudu pinter milih laku lampah ucap anu ngeusian waktu urang gitu teu sakur-sakur berbuat teu sakur-sakur berucap tapi jalmi anu kualitas waktuna lebet kana al asar mah diemutan ari ieu lampah teh manfaat teh jang urang ari ieu ucap teh manfaat teh jang urang teras diemutan eta nalika urang ngemutan sapertos kitu waktu urang tos kualitasna disebut al asar kantun ngemutan urang meresna nganggo naon lamun peresan urang teh ego hawa nafsu kasombongan urang tangtos nu disebut bermanfaat teh hal-hal nu sifatna pemenuhan nafsu eta gitu nu digambarkeun atau napi dimisilkeun ku sim kuring mah urang hoyong meres jeruk tapi peresana nganggo nganggo ayakan anu biasana jang keusik kinten-kinten kaperes moal sari jerukna ayeuna samulihna urang bade ngayak keusik tapi peresana nganggo peresan jeruk kinten-kinten bakal kumaha moal kaayak pangintenan kudu sabaraha tauneun ka ngayak taneuh ku peresan jeruk maksud teh nalika waktu urang hoyong berkualitas hoyong kaeusi ku hal-hal nu bermanfaat nu dijantenkeun peresan teh naon gitu pamiha nu dijantenkeun peresan teh hawa nafsu urang ego urang kasombongan diri urang butuh haus validasi ti batur maka hasil peresana ge bakal nuturkeun alat meresna gitu tapi paminu dijantenkeun alat meresna teh Al-Qur'an jeung sunnah maka eta hakikat waktu urang bakal berkualitas tah paminapsirkeun sapertos kitu engke bakal patula patali pisan sareng ayat 3 teh nguningakeun Allah teh ngaisyaratkeun tah peresan anu kedah dianggo ku urang supados waktu urang berkualitas mah aya disebutkeun dina ayat 3 naon ayat 3 teh illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr tah ieu nu kedah dijantenkeun peresan
hoyong waktu urang berkualitas saur Allah sareng Rasulna kade nu dijadikan peresana teh kudu keimanan urang, kudu amal soleh dengan saukur ngamalkeun tapi amilus solihati. Eta masalah jengna orang bahas mung intina ringkesna Allah ngagambarkeun waktu ku al asr teh nu nembe ngisyaratkeun ka urang supados mulai perhatikeun waktu urang, mulai peres waktu urang, lamun waktu urang hoyong dieusian ku hal-hal anu sifatna bermanfaat gitu. Nu kadua nafsirkeun al asr teh ku akhiron nahar, punten akhirin nahar, anu hartosna akhirin nahar teh waktu sore, anu engkena ieu janten simbol waktul hasodi. Waktul hasodi teh hartosna panen. Inti nama nomor 2 satos diterangkeun kamari-kamari. Nomor 2 teh berarti pami nafsirkeun kanggo nomor 2 berarti Allah ngisyaratkeun ka urang sangkan merhatoskeun waktu panen urang. Nalika ibu bapa janten patani ngarepkeun tina pepelakan teh bakal pucung hul naon hasil panen anu sae anu berkualitas atanapi ngarepkeun hasil panen anu awon anu buruk. Pami janten tukang tanen Bu Pak kinten-kinten hoyong hasil panen anu sae atanapi hasil panen anu awon, tangtos hoyong hasil panen anu sae. Tah pami hoyong hasil panen anu sae kedah diperhatoskeun naonna heula, diperhatoskeun tatangkalan teh pas bade panenna hungkul supados hasil panen sae teh atanapi ti mana heula. Tingawit milih binihna bibitna dipilih anu terbaik, terus tos kengeng binih anu terbaik disimpen culjeun kitu wae dina taneuh gitu. Bakal janten moal henteu di naon? Henteu dikubur, henteu dicebor, kinten-kinten bakal janten hasil panen anu sae moal. Pan dipilih binih nu terbaikna, binih terbaik eta teu tiasa sakur-sakur disimpen dina taneuh, tapi kedah disimpen dina taneuh nu kumaha? Nu subur, nu gembur. Nalika dicekap teu ayeuna binihna sae disimpen dina taneuh nu gembur tapi tara dipupuk, tara dicebor, kinten-kinten hasil panenna bakal sae moal. Matakan nalika urang hoyong hasil panen anu sae kedah diemutan keneh ti ngawit milih binihna, ti ngawit nyimpen binihna, ti ngawit nyebor binihna, ngurus binihna, mupukan. Insya Allah hongke kengeng hasil panen anu terbaik. Pami al asr ditafsirkeun sapertos kitu, ieu teh Allah ngaisyaratkeun urang pami anjeun hoyong menuai hasil panen anu terbaik sok emutan ti ngawit milih binihna. Pami waktu panen urang kana amal urang teh engke di akhirat, maka saur Allah teh pangintenan kieu, lamun hoyong di akhirat anjeun panen ku hasil anu terbaik sok emutan di dunia keneh binih mana anu dipilih ku urang, nah binih kasolehan atau binih kasalahan. Pami binih kasolehan omat teu tiasa sakur-sakur disimpen. Misal punten urang hoyong infak sodako, tapi infak sodakohna dipasikeun punten urang terang jalma eta teh sok maksiat, urang infak sodakoh ka jalma nu sok maksiat, kinten-kinten bakal janten amal soleh teu. Urang punten barang bere ka jalma anu puguh-puguh sok mabok, kinten-kinten infak sodako urang bakal
bakal jadi amal soleh teu. Dina piku sunnah mah hukum infak sodakoh teh janten aya 5 bu, aya wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Pamit telepat emutan simkuring infak sodakoh ka ahli maksiat anu ditakutkan infak sodakoh urang teh malah dianggo kanggo kamaksiatan. Sapertos nu tadi urang infak sodakoh ka anu mabok, tak artos urang hartos pamasianti urang teh dipake jang. Tah ikhtiatna para ulama eta teh infak sodako anu haram gitu, moal ngajadi gitu. Matakan nu nembe urang tinggali permisilan Allah nalika ngobrolkeun pahala infak sodako. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah nguningakeun jalma nu infak sedekah fi sabilillah di jalan Allah teh siga melak hiji binih anu mana tina hiji binih eta bakal bijil tangkal anu tangkalna ranggem pokona mah jadi 700 dikelipet pahalana teh kitu. Tah ditafsirkeun ku para mufasir salah saweusna Imam Asy'arawi binih eta tiasa janten teh nu nembe logikana binihna terbaik disimpen dina taneuh anu terbaik dipupuk diurus dicebor maka bakal ngajadi tangkal anu hasil panena bertikel lipat padahal urang mengaluarkeun ngan sabinih gitu. Tiasa dijantenkeun kieu pahala infak sodakoh ti kelipet teh nalika binihna sae pami dina bag-bagan infak sodakoh harta nu diinfak sodakohkeun teh hasil tinu usaha halal eta binih teras teh di pelakna dina taneuh nu subur diinfakeun dina ayat eta fi sabilillah dina jalan Allah. Nu katilu saatos milih binih nu terbaik teras disimpen dina taneuh anu subur diurus dicebor dipupuk kumaha carana pami infak sodakoh nu nembe binih terbaik na teh tina rizki anu halal diinfakkeun fisabilillah dina jalan Allah omat ngameh janten panena 700 ti kelipet kedah diceboran ku kaikhlasan tong dugikeun ka diceboran ku ria da kumargi saatos ayat eta teh ngobrolkeun qaulum ma'rufun wa magfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada nalika sok sanajan binihna sae nu diinfakkeun teh tina rizki anu halal terus diinfakkeun tina fisabilillah tapi diceborna ku cai kolomberan punten ku cai anu teu pantes nyaeta ku karyaan ngame hayang katanggar pinuh ku kasombongan maka ceuk Allah moal ngajanten tah pahala infak sedekah teh kitu sapertos kitu mahamkeun tafsiran Al-Asr nomor 2 ieu kitu Bu. Urang hoyong panen terbaik sok emutan tingawitan keneh sanes hoyong panen terbaik teh pas bade panen we merhatikeun tatangkalan teh tapi perhatikeun ti ngawit milih binihna tah jalmi anu hoyong waktuna berkualitas tiap lengkahna itu pasti diemutan heula ari ieu teh binih terbaik teh intina mah ari ieu teh amal soleh teh bakal manfaat ka urang teh bakal masihan hasil panen terbaik teh ka urang kitu katawis teh Bu Pak dugikeun ka dinya eta tapi ribet teuing teu sawes lah engke oge paham kinten-kinten Ibu Bapak abi naros pami Ibu sareng Bapak angkat ka masjid unggal dinten ngaos ngaji ngaguar Al-Qur'an dugikeun ka mang tahun-tahun teu ngartos-ngartos rugi teu Bu Pak kinten-kinten sorry Ibu saur Bapak Ibu atuh nyakolakeun barudak nyakolakeun murang kali keluar biaya mang juta-juta
murang kali sakola unggal dinten tapi murang kali teu aya nu nerap hiji-hiji acan elmuna dina punten dina uteukna kinten-kinten budak eta rugi atanapi untung Bu Pak ibu sumping ka dieu ngaji unggal dinten teu ngartos-ngartos tos mang tahun-tahun misal ieu mah nya tos mang tahun-tahun teu ngartos-ngartos kinten-kinten eta teh sebuah kerugian atau keuntungan Bu Pak rugi teu nyangke patulah patali jeung ieu tah tapi intina anu kitu pami nafsirkeun nomor 3 wal asri teh salatil asri salat asar berarti aya sesuatu anu istimewa dina salat asar ari nomor 2 mah ngobrolkeun sore sagemblengna ari nomor 3 mah langkung spesifik salat asar berarti pami sore urang labas kalangkung salat asar berarti waktos urang teu berkualitas matakan saur Rasul saking ku istimewana salat asar manfaatathu salatul asri utirolahu ahlahu wa malahu sing saha anu kaliwatan waktu asar dugikeun ka anjeunna labas henteu salat asar maka kaan nama wutiro ahlahu wa malahu siga jalma anu kalengitan harta jeung kulawargana cing cirining rugi pisan jalma anu labas teu ngalaksanakeun salat asar gitu ieu pami numutkeun ayat nu sanes mah hafidu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin salat wusta di dinya teh nu dimaksad sapuk kaseseueuran para mufasir salat wusta teh salat asar ku Allah disebutkeun deui khususon eta teh kanggo ngaagungkeun kumargi dina salat asar aya kaistimewaan tersendiri gitu tah pami nafsirkeun nomor 3 ieu aya masalah saur para mufasir kumargi surat al-asr teh lungsurna pas surat al-asr teh lebetna makkiyah cik emut keneh teh Bu aya surat makkiyah aya surat madaniyah ari makkiyah berarti surat anu dilungsurkeun di makkiyah madaniyah teh sanes patokana sanes tempat makkiyah madaniyah teh makkiyah mah surat anu dilungsurkeun sateu acan Rasul hijrah madaniyah mah surat anu dilungsurkeun saatos Rasul hijrah gitu pami surat al-asr lebetna makkiyah berarti surat al-asr teh lungsurna sateu acan Rasul hijrah tah masalahna di mana pami nafsirkeun al-asr ku salat asar kumargi pas fase makkiyah mah Rasul sateu acan hijrah itu saur para sejarawan teu acan aya syariat salat asar gitu janten salat secara umum we kitu nu diwajibkeun teh katakan ieu rada dipertanyakeun ku para mufasir bilih lieur eta mah wios teu kedah dilebetkeun kana emutan gitu pami nafsirkeun al-asr ku 2 ieu ibu bapak rekan-rekan sadaya katawis teu ya oke. Nalik ieu teh kan nembe sumpahna ieu lamun urang mah ngobrol jeung babaturan teh nembe ngabahas demi Allahna nah uih deui kan nembe iraha urang ngobrol jeung babaturan dugikeun ka susumpahan nalika kumaha maksadna naon nepikeun ka urang susumpah demi Allah aslina tadi aya kadurukan pabrik itu kadurukan
Nabat dugikeun ka demi Allah, nabat dugikeun ka susumbahan gitu. Maksudna kanggo naon Bu, Pak? Kanggo anu diajak ngobrol ku urang teh percaya karena ucapan orang, karena informasi anu didugikeun ku urang gitu. Berarti asal nu diajak ngobrol teh percaya teu? Henteu. Misalkan orang abdi ngobrol ka ibu ka bapak, abdi nembe pas sumping ka dieu, pas dongkap ka dieu, ngalangkung ka kuburan kan. Tah di kuburan abdi ninggal aya Godzilla ibu. Percaya teh ibu bapak? Tah nalika ibu bapak teu percaya, abdi nganggo sumpah demi Allah aslina teh bari kikieuan mun barudak aya. Ngameh naon kitu teh? Supados naon? Supados nu diajak ngobrol ku urang tadina teu percaya. Ayeuna jadi percaya. Tah salah sawiosna fungsi sumpah teh kanggo taukid, ngiatan informasi anu dicarioskeun ku urang. Tah isi informasina naon? Allah dugikeun ka sumpah ku al-asr ku waktu. Isi informasina teh ieu, innal insana lafi khusrin. Dihartoskeunna naon? Inna, sesungguhnya al insana manusia la benar-benar fi husrin ada dalam kerugian. Tadi dia ya taukid deui Bu, Pak. Inna sareng la. Berarti pami di jumlah jamle taukidna aya sabaraha? Aya hiji aya dua. Aya tilu panjang sumpah ieu. Berarti dina bahasa Arab mah kieu dina ilmu balaghah mah ieu teh disebutna inkari. Khobar inkari. Beuki seueur adat taukidna sapertos nu tadi demi Allah teh cukup ku demi Allah, aslina demi Allah, demi Rasulullah, aslina bari jeung kikieuan opat tah. Itu teh berarti nuduhkeun jalma nu diajak bicara ku urang teh teu percaya pisan ka urang. Lamun semu percaya cekap we nganggo ada taukidna teh hiji, innal insana fi husrin, teu kedah nganggo kosam, teu kedah nganggo la ieu. Ieu teh beuki seueur ada taukid, beuki nunjukeun kaingkaran maranehanana sapertos kieu. Dina surat Al-Baqarah awal-awal ayat ala innahum humul mufsiduna. Kinten-kinten ieu barudak mualimin ada taukidna ya sabaraha? Naon wae jam? Inna jeung ala. Oke. Ada taukidna aya opat. Ada taukidna aya opat. Dina ilmu balaghah nu di li taukidil khabari adawatun kasiratun. Kanggo ngataugidan informasi teh aya sababaraha adatna. Inna, anna, al-qasam, ahrufut tanbih, lamul ibtida, huruf-huruf tanbih. Ta ieu termasuk huruf tanbih, berarti ieu termasuk taukid. Ternyata dina ayat anu ngan saguleuweuk ieu anu ceuk urang ka cirina taukidna aya 2. Taukidna teh ya opat ibu. Naon wae? Ala, inna, hum ieu teh taukid lafdi pami ceuk barudak santri mah. Kusabab hum ieu diulangi deui janten taukid. Teras alif lam nu aya dina khobar mubtada. Da khobar mubtada mah kayaknya ibu pami diajar nahwu aya khobar mubtada mah ilaharna nakiroh ditanwin, ieu mah di alif lam. Dina ayat ieu aya opat taukid. Mun obrolan urang mah nu tadi demi Allah, demi Rasulullah, aslina bari jeung kikieuan. Tah Allah teh kitu opat kali teh. Nah bet dugikeun ka opat kali. Cing cirining nu diajak ngobrolna saha kinten-kinten dina ayat ieu.
ala innahum humul mufsiduna. Nah, rangkaian ayat ngobrolkeun jalma munafik kanan ieu teh. Ari jalma munafik deuk sakalah kumaha ebreh tanda anu dicandak ku Nabi Muhammad, deuk sakalah kumaha jelas ayat Quran. Maranehanana mah moal percaya ingkar pisan, matakan ada taukidna ge dugikeun ka opat. Ieu ada taukidna sabaraha bu? Gak tilu naon wae kosam inna sareng lam. Berarti cing cirining nuduhkeun jalmi anu diajak ngobrol ku Allah atanapi mukhatab teh ingkar pisan, teu percaya nalika di bejaan manusia teh aya dina karugian, teu percaya. Ditambahan ada taukidna hiji deui, innal insana fi husrin, saestuna manusia teh aya dina karugian, masih terpercaya. Ditambahan deui innal insana lafi husrin, saestuna manusia teh bener-bener aya dina karugian, masih terpercaya kene. Matakan di awalan ku wal asri gitu. Nah, sata acan ngaguar maknana sakedik ieu ayat ieu teh uslubna atanapi struktur kalimatna sami jeung ibu. Tah struktur kalimatna teh sami sareng kalimat-kalimat al insanu fi khusrin misal. Ana fil madrasati hartosna naon? Aku aku berada di sekolah, abdi aya di sekolah. Nahnu fil masjidi, abdi sadaya aya di masjid. Al ma'u fil kubi, cai aya dina gelas gitu. Nu samina naon ginten-ginten? Nusamina naon ginten-ginten. Nah, aya huruf fi. Ari fi ngobrol ke naon? Fi teh dorob pami dina bahasa Arab. Katerangan. Bade katerangan tempat atanapi waktu. Nah, misalkan ieu sadayanan teh tempat. Abdi aya di sakola. Berarti abdi aya di sakola. Pami ana fil madrasati berarti abdi aya di sakolanya, berarti abdi aya di sakola. Terus konsekuensina naon? Abdi sadaya aya di masjid, cai teh aya di nagelas. Cikinten-kinten katawis teu naon logika bahasana sapertos kumaha. Abdi aya di sakola, mungkin teh sakola langkung ageng batan abdi. Abdi sadaya aya di masjid, mungkin teu masjid mungkin teu sakola langkung alit batan abdi. Abdi sadaya aya di masjid, mungkin teu masjid langkung alit ti batan abdi sadaya. Nalik ieu teh kan fi teh ngobrolkeun sesuatu masuk kepada sesuatu, menempati sesuatu. Abdi menempati sekolah. Berarti cing cirining antara abdi jeung sakola kinten-kinten nu langkung ageng mana? Antara nahnu sareng masjid nu langkung ageng mana? Antara cai jeung gelas nu langkung ageng mana? Berarti fi teh cing cirining ngobrolkeun nalika urang lebet ka masjid, urang teh langkung alit batan masjid eta. Ngobrolkeun fi teh seolah pami keterangan tempat, urang masuk ka tempat anu leuwih gede batan urang. Nalika urang lebet ka hiji tempat, konsekuensina urang bakal dilingkup dikurilingan ku tempat eta. Urang lebet ka masjid berarti urang nuju dikurilingan ku bangunan anu disebut masjid. Katawis teu Bu, Pak?
mungkin teu abdi lebet abdi aya di sakola teh saageng kieu mungkin teu nyebutkeun lebet kan lebetna bade lebet kumaha da sakolana ge saageng kieu gitu. Tah uslub atanapi struktur kalimat anu dianggo ku Allah dina ayat 2 sanes innal insana lakhosirun, manusia itu rugi. Sanes nganggo isim fa'il lamun cek santri mah. Tapi innal insana lafi husrin sami sareng ieu. Berarti husrin di dieu disarimbakeun naon ku Allah. Pami nganggo konsep ieu tah. Disarimbakeun husrin teh hiji tempat anu mana nalika urang lebet ka tempat eta urang bakal dikurilingan ku tempat eta. Nu nembe sakali deui ibu bapak nalika urang lebet ka sakola anak fil madrasati berarti urang nuju di lingkup nuju dikurilingan ku bangunan sakuriling urang nu eta teh bangunanna disebatna al madrasatu. Nalika Allah milih kalimatna fi husrin ieu teh berarti nuduhkeun sakedap seolah-olah ieu teh husrin ieu teh Allah nyarimbakeun husrin teh jeung hiji tempat anu mana iya teh berarti tiasa ditafsirkan kieu Bu Pak. Karugian teh disarimbakeun siga hiji wadah, siga hiji tempat, siga al madrasatu, siga al masjid, siga al qub. Nalika jalma aya kecapna kieu lafi husrin, ieu teh nuduhkeun berarti jalma teh nuju di lingkupan dikurilingan ku hiji bangunan anu bangunan eta namina karugian. Maksana naon ke tiasa ditafsirkeun kieu tiap menit tiap detik manusia berpotensi jang ngalaman karugian gitu. Manusia kecapna nganggo kieu teh yang kena eta mah emutannya atanapi urang obrolkeun deui langkung tebih pertemuan depan gitu. Nyan intina mah nganggo kalimat ieu teh Allah nuju ngagambarkeun ka urang husrun teh karugian teh seolah hiji bangunan anu nalika urang lebet ka bangunan eta urang pasti di lingkuban ku karugian. Tiap menit tiap detikna urang berpotensi rugi gitu. Nah, pertanyaan patarosan hiji deui dina emutan ibu sareng bapak dina emutan urang nalika disebutkeun kecap rugi nu kagambarna naon? Nu disebut rugi teh kata rugi teh nalika ibu ngadangukeun kata rugi disebutkeun eta identikna jeung naon? Rugi untung teh jeung naon? Jeung bisnis, jeung perdagangan. Nu disebut rugi dina dagangan nalika kumaha? Tidak ada untungnya. Nu disebut rugi teh urang modal 1 juta, uih deui 1 juta disebut rugi teh ginten-ginten. Rugi itu cek ibu mah. Atanapi langkung tibatan eta modal 1 juta nampi 500.000 rugi teu. Ah patarosana uih di kanun nembe. Ibu bapak angkat ka masjid unggal dinten ngaos Al-Qur'an hoyong mahamkeun Al-Qur'an tapi mang tahun-tahun teu paham-paham malah beuki teu paham rugi henteu. Nah, aya nu henteu aya nu rugi. Rugi waktos, rugi tanaga, atanapi henteu rugi malah. Nah, sakitu heula pangintenan mudah-mudahan aya dipaparin waktos non pertemuan salajengna urang langkung ngabahas perkawis ayat 2 ieu pami aya waktos
sareng ayat tiluna sakitu panginten nu tiasa didugikeun hapunten boh bilih aya kalepatan dina ngadugikeun anak. Alhamdulillah wallahul muwaffiq wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.